Ya, kita masuk ke bab yang ke-32, nasihat umum nomor 267 sampai 280. Wahid Isnadi Salasah. Hei jangnya anu gelis mun barang pentas sing inggis kudu ku obrol nu welas lemah lembut lengas lengis entong kasarna omongan ta eta teh kadiekeun tu itu cokot bawaeun komo mun teu panujueun tapi ramah tamah sopan punten itu pangyodorkeun tah ieu ujang candakeun hatena teh kabelieun tuluy anjeun teh syukuran da anjeun geus dibantuan bari anjeun sasauran mugi Allah ngabalesan mun batur eukeur ngobrolna ku anjeun regepkeunana ulah sok megat obrolna antos dugi karapihna atawa batur ngobrolkeun kana hiji hikayatna anu anjeun geus apaleun ulah ngobrol kitu betan aing ge leuwih apalna nu kitu mah ngajabegna batur darengah manahna akhir goreng reaksina anjeun kudu bersekana ngosok waos ku sikatna ulah diantep konengna kawas kudu lamoteunana deket batur pilarana embunga deketanana dangahilir bauna sieun teh papanyakitna ulah ngalamot curugna tawa ngeretan kukuna digegelan ku huntuna da nyerieun gagarona rejeng ulah sok ngorongna lamun hareupeun baturna da batur geuleheunana jeung komo lamun nying sringna kaasup
ku gorengna nempo rahasia baturna ku batur direrepehna ku urang dibuka kena mun nempo batur keur maca ulah sok megatanana tapi kupingkeun sing anca nilayan jeung sami maca mun dibaca teh rame pek taroskeun sing talete di mana yeuh buku sae abi hoyong meser oge